illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Nas'alullaha bisababi mujizatihi wa karomatihim an taqdiya hawaijana fi umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'illahi ta'ala wa kulli masayyihina wa mu'alafati kutubihim. Naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanggo arwah kabun urang sadayana oge guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajengan, khususna anu aya di Pawindan anu parantos ngantunkeun sing kuring teu patos terang hiji-hijina mung aya dina manah dina emutan para kiai sadayana nu mangerjuangkeun agama. Mudah-mudahan ayana di alam barzah ilmuna kalebet anu dikantunkeunna ilmu yuntafa'u. Amin ya Allah. Oge para kiai anu aya di daerah urang mugia diparanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasepuhan-kasepuhan dina sawatara upami pagempungan nutos kaetang sepuh teh pangarsa wa ajengan Baim oge kasepuhan Bapa ajengan Kamil salian teh eta mah ditingali teh anom keneh mugia nu anom nu sepuh oge paranjang yuswana. Amin. Kanggo urang ibu rama urang tos araya di alam barzah aya dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Ila arwayali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina wa furuhim wa usulihim wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustadina wa li azwajina
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sateu acan kana galeuhna riungan peryogi kauninga kusadayana kronologis ngejanten asbab aya riungan ieu teh kawitna simkuring sareng reng-rengan DKM di ieu masjid sareng pamirsa paajengan Asep ngarariung bari ngaliwat anjeunna aya gagasan anu kaetang ngadorong kana emutan sanes hasil musyawarah anu nganggo surat stempelnya Pak Asep ieu teh bari ngahuap nyawa samo simkuring teh binga kana eta gagasan mung teu acan cekeng teh tekeng ngalibatkeun program MU ieu mah margi dina teu ceehna janten organisasi moal kacanak cacadna tak kitu cenah engke mah dina nalika aya perkembangan berjalan mangga lebetkeun kana program MU cenah dina henteu nalika henteu ceehna teh moal kajanak cacat gitu organisasi eta alasanna ngan intina mah urang ngaguar masa baheula we kikieuan teh mengingat garaduh rekam jejak baheula keur ngadarapang kitu tanggal lugot ku kieu ngaderes urang lesian dawim ala darsi hiji eta jadi teu aya istilah riungan ieu mah guru ieu mah murid teu aya saha we engke manu kailiran kapayun jadi teu aya klasifikasi ieu guruna ieu muridna mun murid sararea urang teh ta guruna ieu kitab ieu kitu jadi ieu mah urang sami-sami judulna ge ngaderes atawa ngopi bareng ami ngan aya kamanfaatanna teras hikmah nate mun ririungan dapada garaduh beban sadayana ari nami-nami ngamurobi ka umat mah manawi we kuririungan teh aya solusi kitu tah cara sapertos riungan ieu teh oge kanggo ngajawab nalika aya hujatan ti malaikat urang sok kieu ka anak didik teh sing daraek ngapalkeun upamana si murid teh direflekkeun sarapna ku malaikat atas perintah Allah ari Pak Ustad osok meureun papada ngajawab osok oge tah ieu bukti fisikna tah kitu daru masa ayeuna mah ngaderes mutolaah teh sibuk urang jadi ayat deresan anu sifatna teh diminij ku urang kene ta ieu bubuka teh oge urang ngadedet karep dina jalur ami kaasup ahli ilmu ta ya sareng pangersapa dengan Asep teh kitab naon atuh muncul we naso ihdiniyah we hitung-hitung outsider cek bahasa batur mah nonton orang luar dan dalam
Jadi jiwa urang mah can nepi kana diterangkeun ku ieu kitab. Ibarat urang ningali main bal gini manis sok ngababarikeun. Mun urang mah cenah sepak asupkeun. Puguh itu ge tujuanna mah yang ngagulkeun nganungse. Tah urang sasarengan ngaderes mutolaah mengenang masa baheula keur urang di pasantren. Ieu kitab anu jadi rujukanana anapun anu ngawurukna mah engke mah saha we kitu tah. Urang pada sasarengan bosim kuring nu di dieu mah di payuna boh paase boh pangarsa dengan dodo mangga ka payuna. Janten sementawis ayeuna teu acan dikomandokeun ku program MU bilih teu ceehna kitu. Dalam Muke mah dina aya perkembangan ngarajakan balad rekan-rekan cenah urang lebetkeun we kana program MU upana pasepieun mangga kanggo ngiring mewarnai kitu tah. Ka pangarsa paendan janten riungan ieu teh kitu tah tos dibahas kronologisna. Teu aya murid teu aya guru ieu mah urang ngaderes lah kitu nya. Ieu kitab teh namina Nasoihuddinnya anu gaduh karanganana ieu kitab teh nyaeta Syekh Ulubil Hadad. Urang dikawitan we heula atuh ti dieu bahasa ke kapayuna mah kusaha nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparing nikmat di dunia, Ar-Rahimi tur anu maparing nikmat di akhirat. Urang ngaluput dengan terangkeun pami disabit lugesan dina bismillah ku ahli tata bahasa mun ceuk urang mah ku ahli mantek jeung ku ahli bayan. Nulis bismillah teh alus dijangkungkeun mimitina nangtung. Jadi sanes lam eta teh tapi langsung bi we. Bahkan dina Al-Qur'an oge dijangkungkeun. Eta teh mengingat nu panggeulana muncul boga jasa dina huruf hijaiyah teh alif. Letak diisarakeun nangtung. Panggeulana teh alif. Nulis bismillah teh alus dijangkungkeun supaya aringet kan panggeulana muncul alif. Nyontoan ka urang dina rengkat paripola teh sing aringet kanu baroga jasa ieulah. Ba titikna hiji nuduhkeun kana kawahdaniatan Allah. Tunggal dina datna nasifatna sareng dina padamelanana. Sin huntuna 3 cek ahli bahasa ieu nuduhkeun kana iman Islam ihsan. Teras tina sin kana mim da dipanjangkeun eta kasopananana. Mesing diponokkeun ge tina sin dikuriwaokeun ka handap teh jadi saresna mah. Ngan mari maparing isarah yen tina geus ayana iman Islam teh sakumaha panjang lalakona di dunia ditungtungana teh ku mim maotun. Sakumaha lila di dunia na oge tetep berujung nama
mautun minat teh dipuriwalkeun ka hanap kabeh oge bakal maloncor lurus bumi. Sakabeh manusia geus maot mah bakal nyamperkeun ka Allah. Jadi we ditulis bismillah. Dasarna ayat Al-Qur'an ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum bima kuntum takhtalifun kabeh ka kami barang. Allahumma mana ar-Rahman ar-Rahim. Jadi geus maot kembali ka Allah kudu meunang Rahman jeung Rahimna. Wala haula sareng teu aya daya upaya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah al-aliyyi anu maha mulya atawa maha luhur al-adimi tur anu maha agung. Ku ahli bayan majin ahli bade geus katileuman teu ujug-ujug alhamdulillah ieu kitab teh da kasasieurana nama tas bismillah teh tuluy alhamdulillah. Tapi ieu mah langsung we la haula wala quwata illa billah. Si horeng usina ieu kitab teh pigaweun di jero sabab ari la haula wala quwata illa billah teh aya wujudna. Model kieu kalimat ci kopi dina gelas tah ieu tah wujudna. Atawa lamun teh mah kalimat rokok ieu gasolin ieu ta wujudna. La haula wala quwata illa billah teh kalimat wujudna teh si horeng ieu nu keur cari nukul ieu teh wujud la haula. Nu teu aya daya teu aya upaya teh si horeng ieu anu ngabungkeun. Tah ieu teh urang teh cari nukul ieu teh wujud la haula wala quwata illa billah. Nu teu aya daya teu aya upaya teh si horeng teh urang teh ning aya daya jeung upaya illa billah da kaditu angin ku Allah dibisakeun didayakeun diupayakeun teh. Tah eta pangna dipayunkeun kalimat la haula wala quwata illa billah. Ari tulisanana mah lam alif jabar la he waw jabar hao mun di lam jabar la ngan wujudna mah geuning aya sirah aya dada aya leungeun aya suku la haula. Nu teu aya daya upaya teh si horeng anu unggal poe kaditu kadieu tah ku ayana illa billah. Subhanaka maha suci Gusti la ilma teu aya kanyaho bade teu aya ilmu mangga teu aya kanyaho eta tetep lana pikeun abdi sadaya illama angin kana perkara alam ta anu geus maparin nyaho Gusti na ka urang sadaya. Innaka saestuna Gusti anta tegesna Gusti al alim. Innaka al alimu anu maha kuninga al hakimu tur anu bijaksana. Kabanungan kapan ku urangnya bijaksana na Allah mah
lamun manusia geus kolot geuning dibongkokeun da geus kolot mah panon geus bureng jadi deukeut kana jalan dincakeun itu kebijaksanaan Allah jeung bijaksana Allah teh ngabongkokeun jelema teh ka hareup teu ka tukang itu kebijaksanaan eta we nu deukeut namanya geus kolot kurang denge kepan dibongkokeun jadi kanu nanya teh deukeut bijaksana. Alhamdulillah ari sadayana puji lillahi nyaeta tetep kagungan Allah Robbil alamina anu mangeranna sadaya alam Alladzi anu ja'ala geus ngajadikeun itu alladzi mausulul asma'il ladzi salati dirujukkeun istilah kana mausulna anu geus ngajadikeun itu alladzi ada wata kana pangundang ilal huda kana hidayah wadilalah sareng kana anu nuduhkeun alal khairi kana kaalusan wanasihata adilala anu nuduhkeun wanasihati sareng kana nasehat ari kecap nasehat teh kaasupna teh kalimat qolalab duhu kasuroma nahu eta teh kecapna saeutik tapi eusina mah loba nasehat teh akana nasehat lil muslimina ka kaum muslimin min afdolil qurbati tina pang abdol nagawe deheus wa arba'id darajati sareng pang luhur-luhurna pirang-pirang darajat wa ahamil muhimmati jeung pang penting-pentingna anu penting pirang-pirang anu parenting gitu tah bidini dina agama wadalika sareng ari itu dakwah sabilu anbiya illahi nyaeta perjalanan pirang-pirang nabina Allah al mursalina anu jadi utusan. Jadi para nabi mengemban tugas dakwah amar ma'ruf nahyil munkar. Ari dakwah mah kudu di make metode teh anu sifatna bil hikmah mesing kedul oge ka eta jelema aduh bapa meni getolan kitu dakwah buku budak hese nyamun ge si pinter ta eta dakwah jadi ku lemah lemut ari dakwah mah upami amar ma'ruf mah jadi ku ketegasan amar ma'ruf ari nahyil munkar mah keras metode nanti ta urang mah para kiai ngajalankeun dakwah oge kadang loba nu teu kuat tantanganana nepi ka aya anu geus nyieun pangsiun di kidul mah tina jadi ajengan pasen teu kuat sok emut ka wa ajengan di Manon Jaya
waktu sareng pun bapa ngarobrol gitu. Kasim kuring usapan nuju jumeneng kene terus bade ceramah ka Cikonan si ceramahna teh kieu salagi can ngagoler macana dina babanci tong wakaningalkeun paimaran cenah kitu bahasana. Ulah ieu mah cenah teu mangisah wab ge paimaran ditinggalkeun da cenah ngiridit ka Jakarta cenah. Moal lulus nu kitu mah cenah lain pejit diajenganeun bahasana teh dugi ka kitu kan. Tuluy lamun cenah masyarakat ngajakan gelut pedah kaganengan nulak cangkeng ngabere gege lah cenah eta mah lain pejit diajenganeun cenah pejit diabrieun cenah bahasana teh. Tah jadi si orang dina dakwah mah geuning seueur ku urang Kanjeng Nabi dugi ka dijongklokeun ku kaum Yahudi tuluy nepi ka di baledogan sugan ngadamel perlawanan malah malaikat nawarkeun oge ngegepruk ku gunung dicaram ulah kalangan doa Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Mun urang kitu aya nu nawaran meureun sikap dakwah oge metode dakwah ge geus loba nu teu kuat aya. Tah dakwah teh perjalanan para anbiya anu jara di rasul jara di utusan wa auliyaihi sareng pirang-pirang walina Allah as-solihina anu sarolih kabeh wal ulama'i sareng para ulama al-amilina anu gawe amal kabeh. Ngan pedah metode dakwah banyak lemah lemut teh upami urang pernah maca sejarah Sunan Kalijaga dina waktu berhadapan jeung kaum-kaum Hindu kaum-kaum nu geus anu keur baroga patekadan pangeran nu dijelemakeun geuning baheula mah aya pangeran dina bayangan jeung tara di kolotna teh aya nu ngabentuk monyet dingaranan Pangeran Hanoman aya nu pangeran ngabentuk irungna teh aya tulalean dingaranan Pangeran Ganesha baheula matak rupa-rupa we nyarieun dina gerbang imahna teh aya anu bureuteu geuning pangeranna teh eta dakwahna Sunan Kalijaga nerapkeun ajaran salat dugi ka kaum-kaum keresep kana kenang balan embleng mun ayeuna hayang cenah abdi bisa jurus anu teu teurak dikade ku Sunan Kalijaga teh ye kieu yang hareupna kakulon tuluy tangan gerakanna dikadiekeun nurutan geuning masalah tangkepkeun ka dieu tuluy dongko ruku teh can disebut salat eta make nyuksruk sujud hayang nepi ka kuat aya bacaanna mendeungeun keur kieu cenah Allahu Akbar can dibejakeun eta teh Islam teh salat aturean geuning Allahu Akbar burukan sujud nepi ka assalamualaikum tah padahal eta teh salat teh bisaan cerdasna walina Allah kakara kepan geus manehna jadi kayakinan dibejakeun
tanu kitu teh ajaran Islam teh pandangan sendiri mengikuti karena ajaran Islam itu dakwah lihaina para walina Allah dituturkeun dugi ka ayeuna tanu ayeuna mah marake seni deui make alat seni nu ayeuna teh da cenah wali geuna ge kitu nganu ayeuna mah jadi seni nanapel salat subuhna kabeurang hanya kalna ayeuna baheula mah jadi ditinggal ke